Iya mah lengkap penderitaan teh. Bermain duit eueuh, motor mogok. Kumaha ieu teh mending lengkap penderitaan teh ieu mah ya. Sebagai atuh si Aceng bisa nulungan ya penderitaan urang. Jauh-jauh kali sugan aya si Aceng ya. Ceng. Sugan we atuh nyoba ka si Aceng mah si Aceng bisa nulungan penderitaan urang ya. Sampurasun, Ceng. Ceng. Aya teh ya. Ceng. Wah, eueuh deh. Ceng. Alah eueuh deh ieu mah. Lah, saha di guguroan nih kak, nyaho keur giul ge. Lakar di sah eta tadi. Kajero teangan yang patona di dinya aya ngagantung. Ceng. Ceng. Kenaon? Produksi. Kurang asupnya. Ceng. Kurang asup. Heeh. Ceng. Yo. Kenaon, Ceng? Keur produksi aya nanggung. Iya. Biasa nyaba, Ceng. Oh, kalau lawas aya naon asa raruas ieu. Biasa we nyawa. Hebat produksi euy. Atuh asaan ieu? Oh, naon ieu ngaranna naon di dieu? Ieu Aron Winter. Oh. Nya baru kahanan. We karek apa lu kieu naon nya? Aya naon? Ai sebentar angina. Ulin we Aceng tapi raku ieu mah daripada di imah wae ka dieu we kitu. Kung sok asana kung bicarek mah. Lain ranginang ieu teh. Ranginang peupeus sek nyeun ranginang eta ngan pareupeus. Sok atuh kung. Lain aya naon ieu teh reuas? Ana teh reuas aya naon kung? Lain Ceng. Ulin ka dieu teh aya perlu sebenarnya mah. Aya perlu Ceng. Aya naon kung? Aya naon? Lain urang teh ka dieu teh. Siapa nama Era nyarita teh. Nah, tong era. Sok we nyarita aya naon? Lebih lagi nyewa ngerakeun geuning. Iya, hasil mah teh kumaha Allah. Pun, ayo bawa pemajikan teh biwira. Udah tarompet. Dis. Boga bibir dua nya pemajikan teh. Ayo we ngawek-wek. Kau mah golem ngawek-wek bibirna teh. Rujet aing. Saha naon? Saha kaditu ka dieu mentog aing. Mungkin rujet aing ngahirup teh lah. Emang bener kudu kasih Aceng. Pinjam duit kasih Aceng emang ya. Aya motor si Agung eta. Kenaon tah jelema? Tinggal heula lah. Agung ya. Si Agung ya jero. Ceng. Kom. Ceng. Kom. Oi. Kenalan weh. Mana itu? Aduh, kan. Kenalan. Dia. Alhamdulillah. Ceng, Kebenaran Jon di dinya ka dieu euy. Udah kayak perlu di dinya teh. Selalah produksi nama. produksi naon tak Ceng? Ieu Aron nya teh urang botram mungkin lah ada Aron ieu mah. Samu poe. Aron Winter ieu mah. Kahinang gagal intina mah. Bangun bungahan euy, karena bisa nulungan Ceng. Duh surah seuri nama nya ta. Jon tuh eta kung. Oh. Jon ieu teh. Kieu Ceng euy. Enon Jon enon. Urang teh Urang ngomong tengah imah mah ngomongna meh salse jong-jong aja bener. aduh gitu mah. Aku di tengah imah aduh rada-rada. Belah dia yuk. Bolongan dia. Nyaran teh lah tah hasil produksi. Aduh lumayan ya. Lain. Bisa buat yang kita gagal. Iya mana teh murudul dia anjing. Bea kalau cek biasa. Aku juga syukur kan jadi orang ya. Pulen ya, pulen. Lain sebulan kira kan jadi Yang subuhan pun banawar lah. Syukur sakit gitu lah. Kebenaran aya di dinya Jon euy. Urang teh perlu. perlu dong teh. Sugan yang sugan ieu mah nya.
boga duit itu urang teh duh. Nyata beas ge ieu nyamu gagal tiga di poe jadi gari mata yang dahar ge unggul teh. Mata kita ngagor ieu yang dahar jon. Sugan 50.000 apa 10.000 mah. Mantap gede wae urusan. Dong teh lagi mah. Aya Ceng, maksud urang ka dieu teh justru urang teh kitu. Urang rek pinjem duit ka didinya. Urang store edar wae pengajikan di mah. Aduh, token beak, gas beak, sagala beak. Atuh dinya eueuh mah atuh kung sugan didinya bisa ngomongan. Si Joni Naon deui? urang teh jauh-jauhanan ti luhur ka dieu teh aya perlu ka si Aceng sarua urang ge pinjem duit. Pinjam duit. Terus sarua mah kitu mah. Teu boga duit pun didinya teh nya. Tuh lihat ke bensinan motor Adon panjingut-jingut jeung nu botak atuh ieu teh mah. Aron beak ieu mah aduh Ceng rugi beak eueuh. Ieu mah atuh. Ayeuna kan sarua berarti urang teh kabeh teu boga duit. Heeh. Atuh sugan didinya boga solusi, Ceng. Mah boga solusi teu. Maneh teu boga, urang teu boga, didinya teu boga. Sebenarnya mah aya teh cenah. Heeh. Antar urang ka bank ayo. naon ka Bang? Bang mana? Di bank tenang. Bank Babel mah agak keneh. Bang Emok meureun. Emok Urang ngabobol, Bang. Maksudna teu gitu. Ngaok kan ngaok. Bogoh kieu ieu Aron meunah. Bagian saya nak, Si Aceng, Akung, jeung si Joni. si Akung berapa bulan? Si Akung 3 bulan, Aceng, Aceng 5 bulan, Joni, 7 bulan. aduh sih ya, teramayar, Teu waya teu kapangi jelema mana? Yuran. Cek. Cek, perelek. Woi naon? ayo Kan kayak jeung si Bewok ini nagih-nagih dek kasieun serem si Bewok mah. nama deui ka pusing teh ye Naon urang boga ide. Okay. Si RT jeung si Bewok pasti nyakalan duit. Karena dia duit iuran, urang pinjam duit iuran. Ibu urang belumnya. Kumaha? Bener, Siap, siap. Oke, siapnya gitu. Ayo. Oke. Sok lah. Kalau gede lah. PRT kabar. PRT. Ayo, Pak. yuk, Ceng. Iya, benar kabar. Mana kabar Pak Bewok PRT? gini ngarea di dari ya, tagihan teh araya ka beneran, euy, Mana ada teh? Cari PRT. Pak Bewok, cari. Aduh, sana ada. Aduh. Aduh, kita enak sok atuh saya ayo PRT duh, dah nyata. duh, karena separon di mah, euy, tuh, Apa Bewok ayo tuh Pak Deh. Bewok tuh ditampi. Aduh, Aron. Ngomong atuh kung cicing wae kung. Aduh. Dan embung bayar teh ieu teh. Ngan keuangan perusahaan itu kan aduh rada menurun ya saham PRT. Lah, Wah, Ampura saham wae, gaya, saham maju-majuan. gaya seletik. oh gitu, ada alus HD goreng ada bahasa atunya, badan, gong, kumaha ya gong, aya enggak, Nengak atuh. wakilan lah titip ngomong Semua masalah hutang diwakilan. Kawin mah teh diwakilkeun. Henteu. Bagian jajan sorangan semua. Hutang diwakilkan. teh iya tadi wakilan lah Ceng kumaha ceng, Seur PRT acisna aduh. Bang Ipan nggak ngasih ngirim video di warga oke. Kenaon hareosan gitu kenaon? Hah? Hareosan gitu. Runding PRT kumaha carana bayar hutang, Oh, bayar gitu. iuran, makanya gitu kan. Pandri kumaha saena teh Pandri? Kan perlu dibayar eta mah. Tah, meureun gitu kudu dibayar. Oh, si Akung mah 12 bulan can mayan lage. Alas ya, geuning.
Kira PT Ya. saya buka solusi ya nya. Bener. Kabeh jeung rengan dia aya solusina kieu. Eta kan berarti nek duit ya. Nggak tahu duit mah. Kumaha lamun ku saya diinjem heula. Pinjem kumaha maksudnya? Ieu ge PT nya. Punten. Heeh. Saya kan kabeh rata-rata geus teu bayar beberapa bulan lah. Mama kira Jon. Nya, tenang urang teh, tenang. Berapa bulan berarti tebakan saya? 4 bulan. Bulan kum 12. 12. Ceng, 5 bulan. aya nama ku si Akung jadi si Aceng, ku saya dipangmayarkeun. Nah, ieu si Aceng, Heeh. ieu si Akung. Heeh. Nah, ieu abinya. Heeh. Nah, Bener PT Bener. mayar. Bayar, Tulis, tulis, bayar. Tulis Pak Bewo. Hari eta nulis 100 kapan diinjem ieu mah? Aduh, Paham tuh Pak Teh? paham sih, paham. Cuman Bener Joni, bener teh bener gitu. Nulungan ieu mah urang mayar teh. nah, ini. Iya si Joni, mentah. Heeh. Ini saya, Heeh. ini si Aceng. Bayar iya tah ke PRT gitu. Heeh, gitu. Tah, Kumaha Pandri ya? Kumaha teh? Tulis Iya, Pak Bewo. iya. Bayar. Oh, iya tulis bayar berarti asupnya. Masalah yuran selesai. Oh. RT iya simpen lah. Oh, balik eta mah iuran. Kekurangan kelebihan tah diluwihan tah teh. Tuh. Oh, Iya. Benernya, Oh, bener teh. bener. Satu juk itu meureun. Benar satu juga. Iya mah tiluan kiluan gitu. Oh. Tengah. Kalau kan rokok. Oh, capek pan dulu. Oh. Tah edo ieu Pak Teh tuh. Sok Pak Teh tuh. Hanya netelah. Langsung bewok, siap. Oh, memang tuh susul lumputan bae urang di lieur ya. Kadang lagi mata sorangan na turun tangan naon. Sibuk. Iya, Andri pan karunya. Oh, eta juga ningali teh bang. Ya lain susuruh putang emang. Japang bewok mah nagianana lalunan. Assalamualaikum. Oh. Awak gede bewokan saudara. Lancar ya, lancar. Assalamualaikum. Salam, salam. Akhirnya ada itu. Ide saha eta kan kayak solusi. Beres. Siap. Kayaknya ki urang mau bensin dia. Beli bensin. Bensin. Saya tadi butuh mana? Beli minyak. Ya, barak. Wah, gas token. Wah, geus tapi Saya saya tempat lain sih mah. Bagikeun. Nah, untuk bergan ke warungnya. Aduh. Tipu si RT. Aduh. Kudu sering-sering ya mah. Belum ya. Udah sering-sering nipu ke RT. Kokong. Tulanguk. Ayo. Menang barat tadi. Wacap. Menang kokong teh di si Joni. Aya gocap. Kuning ku bagus si Joni ayeunanya heuh. Teuing heuh. Ingat teh kurang jore kemana nya. Heuh. Padahal padahal mayar nih. Malahan mere leuwih gini nan. Menang barat totalnya ini teh. 150. Tadi si Joni, Heuh. Aceng, Heuh. aku, Heuh. Joni pemain Joni yang beli Oh. kopi ya tadi. Pan sa storanu tadi eta unggul. Pan iya. Mulaina sancana Si Joni, iya mah ya. Joni. Si Joni bisa gitu tergiur orangnya.